Riwayat Imam Muslim ti Abi Hurairah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dauhanana aya hiji jalma lalaki keur waktu manehanna aya di hiji tetelar. Ngadenge suara dina mega mendung. Isqi hadiqata fulan. Siram kebon si anu. Terus mega teh maju ngahujanan hiji kampung anu aya solokan sarta caina geus pinuh. Eta lalaki teh nuturkeun cai nepi ka kebon manehna. Nah barang ari beh teh manehna nenjo jalma anu keur nangtung mener-mener cai ku paculna kana kebonna. Terus manehna nanyakeun ka eta jalma anu mener-mener cai teh, "Hei abdina Allah, saha ngaran anjeun teh?" Jawabna, "Ngaran kuring teh anu." "Anta, eta ngaran akur jeung ngaran anu disebutina mega."